kesel amatnya ya ceknya hirup ya hayang ke sorga, hayang ke sorga. Kulantarannya nangis hebat jasa ilmu maripatna akhirnya dibere nyana teh bukakeun hijab ka sorga atuh terus dibaten pernah ka sorga Haji Bahri iraha ka sorga kumaha Haji Masuri mah wallahu alam jagal Haji Patin wallahu alam karak cita-cita bae ka sorga ieu ka sorga lang Masya Allah cak setan ku ngeunahnya nanti karak 73 kabeh. Waduh, ucapnya mangani ucedaan. Aduh ucedaan emangna urang Cilongok. Dan lu menti ceda pitak. Ieu teh lesang. Bidadari lesang. Anu neuk numpakana Rusdin bungeun. Bungeun bidadari ge. Atunya nama lesang ieu koromod. Ngan ka sorga mah diganti lagi maka banget itu mal banget tuh iya orang boro-boro di sorga 2 kali gitu betah misalnya di sorga ya pendek aing mah usul ke Allah Gusti ya turunkan ya kurang atuh menghalangi pemandangan masa di sorga kos kieu atuh ku adi gitu betah atuh ka di sorga nah protes kula langsung ke Allah protes tapi lamun ka sorga diganti moal beungeut nih kasep biasa kuari mah nu bogoheunana papajikanna ge geus teu bogoheun majikanna kuari geus protes we teu bogo incu da ge geus ngusir incu nah ieu di sorga teh di sorga setan mah aya-aya bae cek cenah teh asana aing karesel hirup di sorga resel tetep aing mah hayang ngagoda jelema bae ngeunaheun seneng ngagoda jelema ieu kararieu cenah sakana di sorga teu betah aing mah kulantaran nyana berpikiran setan deui ayeuna kalakuan nyana di sorga sakumaha kalakuan asli da setan bidadari diadu-adukeun dihasud dengan bidadari terus malaikat teu nyaman cek malaikat ieu mah kiamatnya cenah ngadu-ngadukeun malaikat bae walaupun malaikat teu bisa kahasud ngan nyana nyaho karakter kos ieu setan moal bisa kahasud malaikat mah ngan para malaikat ge kapan musyawarah di sorga urang teu betah ya kos kieu nya penghuni sorga si kos kieu sakena hasud takabur aju ngadu-ngadukeun jelema ieu usul ka Gusti